boga dulur teh boga alas inung teh sorangan. Nah dina boga kapapatenan teh boga dulur. Teh di kamera bah teh tuh ngadongeng teh. Heeh, di video teh bah. Bakal moal leungit abah teh bakal aya na video mah. Terus eueuh apa ge cenah bakal aya. Zaman baheula aya nu kieu. Cenah cikolot jaga mah cenah nu. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjumpai salah satu sesepuh yang ada di Kampung Margahayu ya, di kampung saya. Namanya Mbah Omo ya teman-teman. Ini umurnya sudah hampir 100 tahun teman-teman. Yang mana dia lahir pada zaman penjajahan Jepang katanya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, Mbah. Kernaon? Setengah walon. No, incu. Oh gitu. Oh lu. Pager, Bah. Oh so lu. Oh. Gitu kita. Sok bah lah. Aduh, hayang dipoto heula. Atos bah lah dipoto. Sok menang saberiji, bah sapoe ayeuna. Menang 2 kilo. Bagus teh kadeng. Nah, geus teu kareungeun eta mah. Nah teman-teman, ini adalah salah satu orang yang paling tua di Kampung Margahayu ini. Namanya Mbah Omo. Umur nate geus saberapa tahun? Di tahun 40 udah cenah. Naon lahirna? Oh, lahirna teh di tahun 40 abah teh. Ya apa lahir teh 40. Lahir 40. 40. Zaman Jepang meureun Jepang. Jepang mah sekolah. Oh, zaman Jepang mah sekolah. Teh Jepang teh bijil da sieun, da cenah ngagaloler, sekolah deui. Geus satahun Jepang reres merenang. Sekolah deui cenah asup. Ya kerwangkuna bah. Nah, ini teman-teman buat tuangku si asepan ini ya. Nah, jadi Mbah Omo ini walaupun umurnya sudah hampir 100 tahun lebih, tapi dia masih sangat aktif bekerja teman-teman. Nah, saur putra nama pokoknya mah Mbah Omo mah ti bedog subuh teh tos nyoo awi. Tarasi duru. Biasana mending kolot masuk ke duru gini nya. Ngahalang-halang Oh ya bang langsung we kieu nya. Iya we pulang salat subuh teh eta nyabak awi aya keur teu daek cicing loba lieur. Tadi oge pan di pati mantri genep 180 darahna. Wah awewe mah 160. Basarek divaksin di kidul teh cenah 180. Diurunkeun sajam dibere cai sagelas. Dicoba deui ku pasari teh jadi 200. Entong we cenah tong divaksin. Cek menteri teh henteu mah teh divaksin. Tahun 45 wah mah dilahirkeun teh. Oh, abah 43. Beda 2 tahun. Nyeta da sekolah teh 45 makan kemerdekaan teh ya. 17 Agustus 45 terbongkar begitu atuh. Abah bola teh milu perang tuh. Henteu aya perang mah. Teleuti keneh. Sapertina we meureun. Paling geus aya mah ngan eta. Aya nya kaciri keneh eta nganyam. Kaciri nganyamangan ieu pareumah.
tah ieu teh saha beungeut. Oh, Ieu gitu. mah teu Heeh. da lamun aya batur teh akanya nyangka saha beungeut kitu. Ai kieu mah teu katingali kan sasage kitu. Teu nyeun asupan teu boga duit. Tah ieu teh tiap bulan batur tanggal 13 kudu nyampak 4 kodi ieu. Asupan. 4 kali 7 dah 8. Boga sakitu duit teh. Heeh. Can teh nu gede, Heeh. bawaeun nguyang ka kampung boga teh. Digaji asa kudu cager we kitu. Lamun gering mah ai boga panyakit ya ge boga panyakit mah. Lain sakalor, lain naon-naon mah. Ngan lamun geus datang lieur sok dijungkel. We sok datang lieur mah kitu. Nah, teman-teman, ini adalah bahan untuk kerajinan dari bambu ya, seperti kalau di orang Sunda mah nyiru atau ayakan ya. Nah, kalau yang seperti ini namanya ayakan, teman-teman. Ini belum jadi nih. Masih rangkai. Oh, hebat bedog demak abah euy. Alus abah mah ya boga bedog alus bah. Yo. Boga sabariji maruk teh. Genep. Tah 3 tah. Bedog. Heeh. 4 eta tuh nu gantung hiji tuh buat Sumatera. Karena loba-loba ting bedog. Kapan bertemu resep mulian tuh bedog panjang tadi aji bertuh buat Sumatera meuli. Mas anu apanya? Boga genep bedog. Pacul boga 3. Geus teu kuat meureun ngagawekeun ageun mah pacul mah tuh. Garpuh boga. Tuh udah geus moal kuat ngagawekeun garpuh mah. Geus rehak barudak atuh boro-boro. Ngulangkeun pacul. Di tahun 2015 geus teramacu teh. Ai nyagap meuli keneh gitu. Semua warna bedog ayeuna begini ngalas tuh. Nenek maneh we tukang angkutan suluh mati tuti. Jangan ucak-atik keur araya barudak. Jadi abah teh menang keneh 7 mah sapoe. Oh, nang 10 mah. 10. Leuwih lamun justru nganyam mah wungku ieu mah ngeraut anyamkeun kieu. Aing ngawengku kusaha? Ngawengku Abah. Nih mangan bisa nalikeun teu bisaeun tah nyeun jucung ieu. Bisa kita. Aing ngangeuskeun mah kieu nema ka luhur bisaeun. Ngenalikeun panema tah mah. Panema. Iya panjang nama. Da bisa wing bah. Bisa. Ada turunan tukang asap batu. Bisa wing bah barak leutik masuk anyam nuki ya udah. Sarua merele nya. Ayo nanda satu sen. Anu kieu mah hiji-hiji nya. Hiji teh hanap mah. Ka ieu terus ada eta mah. Tebah lah tukeun sok. Keneh ieu mah. Ieu mah merele. Moh ieu mah geus kari 2 kitu tah tuh. Itu geus panjang ulah urus ke pondokna mah. Iya panjangna ya. Heeh eta bieu nyokot bieu. Oh kieu emang geus 2 bah kieu. Geus ieu mah hese keneh ieu. Nah teman-teman, ini adalah bahan buat asupan. Jadi si asupan ini kalau di orang Sunda itu buat masak nasi teman-teman. Fungsinya asupan itu ya. Dan bahannya seperti ini. Nah jadi Mbah Omo ini kegiatannya sehari-hari itu bikin asupan seperti ini teman-teman. Mas aya nu jadi bah? Geus. Sen. Geus rangkai mah teh. Menang ngawengku.
Ngawang ko lah. Tuluy kemari geus menang dalikeun. Aya tuh di goa masukan gede. Supang gede. Ada gede-gede satu gede biasa. Itu tuh hiji bola. Potong. Rek ngeliat gede. Tong bedegong, bangur, ulin di tepat. Nah, jadi hidup itu harus seperti Bang Omo nih. Walaupun sudah tua, tidak ada kata leles, capek. Ya bah, semangat we gawe menya geus kolot oge, kuat keneh mah. Terus terang gue jaja mah lempang macan geus ruareo. Daek kue ngenyo awi pagawean da kieu dipikir teh lain kunaon-naon lain ku pinter digawe kieu teh dek ti mana atuh da mah ngaruksak anak ibaratna hayang jajan ka anak lain tahun we ka anak ning usaha sorangannya gitu bener abah mah jagjag lah gitu. Lamun boga ieu kudu tiap sabari jilangan 3 opat kali 2 lamun 2 kodi sewang saurang 4 kodi saurang geus sabaraha mah dibere we sakodi sewang da urang teh capek kieu naana ieu teh enteng tapi bangga enteng bahan pondok. Oh ya dong halus. Nah ini yang sudah jadi teman-teman nih. Gini aya di emak teh doang geus jadi. Ayo nu gede teh ieu mah keur di kampung. Di kampung ieu yang tah eta batur ieu mah. Gimana leutik? Tah eta keur ka ditu mah ka tukang seeng. Teh di kamera bah teh tuh ngadoen teh. Heeh, di video teh bah. Bakal moal leungit abah teh bakal aya na video mah. Terus eueuh apa ge cenah bakal aya. Zaman baheula aya nu kieu. Cenah cikolot. Jaga mah cenah nu ngomong di Batawi kadenge di urang. Heeh. Cikolot. Wah, sekurang terpira aku ngomong di Batawi kadenge jara kaalaman kecap kolot bareto nu nyengsar. Ayeuna ngomong di Jakarta di Bandung kadenge di urang jeung jaga mah bakal aya mobil di awang-awang geus puguh kapal